ke sadayana. Anjing, jarena. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangaran pula sadayananya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aya panjenengan Pak RW. Mohon. Alhamdulillah. Aya driver RW 04 ya. Well. Driver Marga Hurip. Driver Marga Hurip ya. Driver Marga Hurip. Driver Desa Marga Hurip. Wah. Madep. Aya di RT 04 na. Iya, madap. Ya, siap. Kita ngarariun kita abis tuh di tinggal kita tadi aya naon ieu teh Kantosan konsumsi gitu. Konsumsi. Kantosan ngentun ti tuangeun. oh kantosan nu ngentun Dina Siang saya aduh. oh sana juga kuat ngarariun kieu saleresta aya naon ya Kalersan ku abinya. Kalersan eta teh giat bersama kerja bakti di RW 04. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di lingkungan RW 04 kala kadepanna langkung majeng. Amin. Alhamdulillah ieu bisa di RW 04. Alhamdulillah. mohon ai Pak RW teh ieu teh tos sami ngajabat Alhamdulillah. Yang opat sosial. Diperkenalkan itu ya itu saha ieu teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ieu mah kumargi orang Bandung bahasa Sundanya. Nepangkeun Abi Awan Darmawan, Abi RW 04. Alhamdulillah panginten ayeuna nuju ngalaksanakeun kegiatan kerja bakti di RW 04 menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia nu ke-78. Merdeka. Merdeka. Pak driver, cing kesan kumaya tentang Desa Marga Hurip kumaya. Kesan kesana Desa Marga Hurip. Mudah-mudahan khususnya di RT 04 Mohon umumna tuh di RW 04 Udika RW Rancanegara mohon. sing langkung majeng. Amin. Oke, sanes di situ, pilih di situ. Mugia urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Driver ge kada sehat terasnya. Amin. Emut je driver ye. Fokus kana jalur, ulah kana bujur. Ulah loba luang lieu. Naon eta teh? Oh, ya calling. Panggilan tugas. Aya calling. Cing ke RT 04 ya. Ketua RT 04 kumaha? Kanggo ke warga RW 04, mari kita bersama-sama urang sasarengan sadayana dengan kebersamaan beban warga akan menjadi ringan. Madep. Kesepuhan aya pesan-pesan. Aya Kesepuhan cing. Ku bedog nu seukeut. Ya di kesepuhan masih Abah Jajang mah mudah-mudahan we apa yang direncanakan ku Bapak RW, Bapak RT, sadang-sadayana tokoh Allah tengah ijabah gitu nya. Amin. Ibu-ibu na sing sarehat gitu. Atuh bapak-bapak na sing beuki gara ranteng gitu nya seperti muka bosan anu ninggal gitu. Merdeka we gitu di Abah. Siap, merdeka. merdeka apa ya? Merdeka. Sekelumit tentang Desa Marga Hurip sinareng Bapak Ketua RW, para tokoh sareng Bapak RT na. Sareng Pak Kades. Alhamdulillah dinten ayeuna majeng kana sasi Agustus. Dina sasi Agustus urang aya peringatan 17 Agustus 1945 nyata peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Marga Hurip maju, Indonesia maju. Merdeka. Merdeka.